Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu menuju ka YouTube. Di sim abdi bade neraskeun di dongeng anu kamari. Dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalacau di kebun abah anu dugikeun saur si monyet teh di kebun patani saur ayeuna asa di belah tengah kebun abah tani ceuk si sakadang monyet geus kitu sakadang kuya nyarita atuh mana cau keur asak teh sakadang monyet. Sakadang monyet nyarita, tenang tuh nupang gede tangkalna nu mana ceuk sakadang kuya. Oh nu cauna keur karoneng itu sakadang monyet tuh kan meni arasak barang geus dihandapkeun tangkal cakuroid maranehna dariuk bakating ku capek perjalanan jauh. Sakadang monyet nyerita sakadang kuya saha nu naekna sakadang kuya nyerita oge nya kamu atuh sakadang monyet anu naekna pan ahli naek lin bari dipuji sakadang monyet ku sakadang kuya. Ku sakadang kuya terus dipuji. Da ciri si sakadang monyet mah mun dipuji teh irungna ngabukahan. Tah bakating ku atuh bunga dipuji ku si sakadang kuya, si sakadang monyet teh geus nerekel kanu tangka jauh. Tah bari gagaro si sakadang monyet teh kusabab ahli naik si sakadang monyet bari gugun tayangan sing terekel luncat tinu tangkal cau kahiji kan tangkal cau kadua bari demonstrasi di ditu nama da geus dipuji ku si kuya. Tah pas geus tepi kanu dahan cau anu carauna arasa teh buru-buru si sakadang monyet mah ngalacau anu pang gede-gedena kusabab si sakadang monyet nu naek pangheulana ngadahar cau roid nu pang asakna coba gede. Si sakadang kuya kusabab lila ngadaguan si monyet naek nyerit gagorowokan sakadang
monyet mana atuh cau teh pan urang geus lapar ngasaan hiji mah cek si sakadang kuya. Lila api-api si sakadang monyet teu ngadengi. Lila si sakadang monyet teh ngomong ke heula sakadang kuya urang macan nepi karek ge satengahna naik kana tangkal cauna ge puguh geus tepi. Sakadang monyet mah ahli naik. Puguh keur ngadahar cau manehna mah nyaluhak keur ngadahar cau. Api-api bari ieu teh puguh mah seubeuh beuteung mah. Bakating kulila sakadang kuya ngajorobok amek. Sakadang monyet mana cau kuring hayang geus lapar ye beuteung geus bubukan di tadi. Ari si sakadang monyet rada ngahuleung bakating ku jongjon ngadahar cau roin nu asak. Pas kitu ruaseun si sakadang monyet teh. Waduh ruas kuya bakat ku ambek. Si sakadang monyet teh ngababetkeun cau hiji nu pangleutik-leutikna ka si sakadang kuya. Tah tok sakadang kuya aya hiji anu leutik dara leutik cenah eta teh cau teh geuning. Teuk atuh buru sing loba kuring hayang keneh hiji mah teu seubeuh si sakadang kuya bari asek cau roid nu asak pada leutik. Acara dongeng teh teu acan tamat bersambung heula. Mangga sakali deui disubrek heula. Geus tos disubrek di komen dibagikeun nya.